melakukan gerakan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdeui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hideuk tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Doa satu acan diajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ingon ayeuna hideuk diajar istilah dina sosobatan. Ayeuna ku ibu baris dipedarkeun istilah-istilah anu aya dina sosobatan. Ku ibu baris dipedarkeun hiji-hiji kecap-kecap naon wae anu aya dina istilah sosobatan. Ku hideuk regetkeun nya. Anu kahiji nyaeta babarengan. Naon babarengan teh? Babarengan nyaeta kecap pagawean ngalampahkeun hiji pagawean ku dua urang atawa leuwih. Atawa bisa oge bareng-bareng. Unggal ka mamana sok bareng-bareng. Tah samodel kieu contoh kagiatanna nya. Istilah anu kadua nyaeta badami atawa barempug. Badami atawa barempug nyaeta madungdengkeun sahiji hal atawa pagawean anu bakal dihanca. Anu katilu nyaeta dalit. Dalit teh nyaeta sobat anu deukeut pisan. Sok aya maturan dina waktu bungah atawa sedih. Jeung sok kamamana teh babarengan. Hideuk gaduh teu sobat dalit di sakola? Kumaha ayeuna masih keneh sok komunikasi? Istilah anu kaopat nyaeta ngariung. Ngariung nyaeta kumpul padeukeut boh ngariung bari diuk atawa bari nangtung jeung bari nagog. Istilah anu kalima nyaeta karunya. Karunya nyaeta rasa hate manusa nu hayang nulung. Barang bere kanu katarajang katalangsara. Nandangan kasusah najan teu dipentaan tulung. Istilah anu kagenep nyaeta silih asih. Silih asih nyaeta silih karunya jeung nyaah ka jelema. Istilah anu katujuh nyaeta silih asah. Silih asah nyaeta runtut rukun jeung silih titipkeun diri. Istilah anu kadalapan nyaeta nyaah. Nyaah nyaeta boga rasa karunya ka papada makhluk. Istilah anu kasalapan nyaeta silih tulungan. Silih tulungan nyaeta kecap pagawean. Silih ngabantuan kasusah supaya jadi kurang sangkan katulungan. Anu kasapuluh nyaeta akur. Akur nyaeta rapi, hade jeung pada jalma. Saatos tadi hideuk ngaregepkeun pedaran istilah-istilah anu aya dina sosobatan. Ayeuna ku ibu dipasihan pancen. Pancena nyaeta nyieun kalimah dina kecap-kecap istilah dina sosobatan anu tadi ku ibu dipedarkeun. Pilih di antara 10, 5 wae anu ku hideuk nyieun kalimahna. Nyieun kalimah eta ditulis dina buku catatan bahasa Sunda. Pamitos rengse, sapertos biasa hideuk kirimkeun di assignment channel Bahasa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ibu amit mundur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.